Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan sadayana, mangga urang lajengkeun kana hanca Duratun Nasihin halaman 50 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Pakola nyariosa muqatilun Imam Muqatil. Asyaratun ari aya 10 minal hayawanati tina pirang-pirang sato yadkhuluna anu bakal asup ieu sato yadkhuluna eta bakal asup ieu 10 sato aljannata ka surga. Saur Syekh Muqatil aya 10 tina pirang-pirang sato nu bakal asup ka surga. Mana wae 10 sato hewan nu bakal asup ka surga teh kahiji Izlu Ibrahim, nyaeta sapi anak sapina Nabi Ibrahim alaihi salam. Kadua waqibasu Ismaila, domba Nabi Ismail alaihi salam anu ngagentoskeun Nabi Ismail dipeuncit teu cios teh. Katilu wanaqatu sholihin, ontana Nabi Soleh. Wahutu Yunusa, kaopat laukna Nabi Yunus alaihissalam. Kalima wabaqaratu Musa, sapina Nabi Musa alaihissalam. Kagenep wahimaru Uzair, himarna Uzair. Katujuh wanamlatu Sulaimana, siremna Nabi Sulaiman alaihi salam. Kadalapan wahudhud Bilqis, manuk hudhudna Ratu Bilqis. Kasalapan wa kalbu ashabil kahfi, anjing ashabil kahfi, anjing anu ngajaga ashabil kahfi teh anu di guha. Kasapuluh wa buraku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, burokna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakuluhum yasiruna ala suratil kibasi, ari sakabehna anu 10 tadi, hewan nu 10 tadi sadayana bakal lebet ka surga. Ngan lebet ka surga ieu nu 10-hanana bakal gentos rupana naon domba sadayana. Sumayuqdo bainal ibadi, terus weh dihukuman antara pirang-pirang hamba. Fala yabqa yaumaidin malakun muqarrabun, maka teu aya nu tetep dina eta geus ditegakeun dihukuman malaikat muqarrabin wala banu mursalun, jeung teu aya wala nabiun, teu aya nabi jeung rasul, wala syahidun jeung teu aya deui nu maot syahid, illa dona alayan jua lima yar min syiddatil adab wal hisab, kecuali nyangka ieu jalma teh kana yen moal salamet ieu jalma, nyangka ketika geus ditegakeun ngahukuman, wah geuninganan ketika ditegakeun hukum antara pirang-pirang hamba nyangkana teh moal anu salamet ya. 5 yaro min syiddatil adabi wal hisabi, karena boga sangkaan moal anu salamet teh karena ningali ieu jalma tina bangetna siksaan, bangetna ieu hisaban. Wahawala dalikal yaum, jeung pakewuhna itu naon, pakewuhna itu poe nantos ditegakeun. Illa man asamahullah, kecuali nu bakal salamet teh jami-jami nu diriksa nu dijaga Gusti Allah. Tahu mudah-mudahan urang mah termasuk golongan jalmi anu naon, anu dijaga diriksa ku Gusti Allah. Maskatul Anwar teraskeun Anil Hasan Bisri, katampi di Hasan Bisri rahimahullah alaih, rahmatullah ari rahmat Allah alaih etap ka Hasan Bisri. Anahu sanyana Hasan Bisri kola eta nyarios Hasan Bisri, ra'aitu ningal kuring Bahrom al-Ajami ka Bahrom bangsa Ajami, ningal yauman kana hiji poe minal ayami tina pirang-pirang poe. Yan basu eta Bahrom al-Ajami teh
pagaweanana teh yan baswe eta ngagali ieu Bahrom al maqabiro ka pirang-pirang kuburan. Ieu Bahrom teh Ajami datang ka makbaroh kuburan gede, kuburan tempat makam-makam. Digalian naon eta makam nu geus sarebeuk kuburan-kuburan teh digalian. Rek naon ngagalian eta kubur waya kudu nyokot ieu Bahrom rusal mauta kana sirah-sirah tangkorakna zaman nu geus marawat nu dikubur dicokotan we ngadon sirahna. Gede cokotan kitu kumaha? Wabat wayat anu jeung nojosan ieu Bahrom bil uso ku ieu iteuk tongkat ku tongkat pisak bil uduni ditojosan dina liang ceulikna. Datang ke kuburan digali kuburan teh cokot tangkorakna sirahna geus dicokot ditojos we ieu ceulikna teh ceulik tangkorak mayit kuburan teh kusaha ku ieu Bahrom ditojosan liang ceulikna ngan pa inna fadat lamun teh mah parat tembus naon uso hu ieu tongkat atawa iteukna ieu Bahrom min sakbil uduni tina liang ceuli ila sakbil uhro nepi ka liang ceuli nu hiji deui ketika ditojos bres tembus tina liang ceuli nu tadi kabeh eta digalian ieu kuburan digalian pagaweana kitu ieu Bahrom al Ajami ketika ditojos teh tembus we ieu ceuli tina tangkorak teh tina ceuli kana hiji deui tembus tah maka eta Bahrom Roma dalika roksa Roma ngalungkeun ieu Bahrom dalika roksa kana ieu sirah mayit teh wah ieu mah tembus cabut deui tongkatna teh balangkeun ieu naon ieu sirah mayit ieu tangkorak teh kumaha lamun tembus ketika dicolok ai pek teh henteu tembus aya cicing di tengah-tengah si tongkat atawa si iteukna teh wa ilam tanfud jeung lamun teh mah teu tembus ieu iteukna atau tongkatna nyolok kana eta sirah mayit aslan sama sakali teu tembus. Nah Roma maka ngalungkeun ieu jadi teu tembus we dicolok teh hese nu tadi mah bres tembus di ka dieu ieu mah eueuh ditan kana liang teh sama sakali eueuh teu bisa asup kana naon kana eta liang ceuli. Roma ngalungkeun deui ieu Bahrom ku kana ieu sirah mayit alungkeun deui ketika tembus tina ceuli hiji ka hiji deui dialungkeun ditojos teu bisa tembus-tembus dipiceun deui bae dialungkeun deui bae wa infarot tapi ketika ditojos teh asup tah tembus tapi parot cicing ieu iteuk atawa tongkat mau diadi magi dina tempatna otak polo Qobbala maka nyuman ieu Bahrom hukana ieu sirah mayit tangkorak teh lamun teh mah ditojos tembus dialungkeun ditojos teu asup-asup dialungkeun ditojos asup tapi cicing ieu tungtung si iteuk tungtung tongkat teh dina tengah-tengah tempat polo tempat otak maka eta tangkorak teh dipusti-pusti kusaha maksud dipusti teh dicokot diciuman eta sirahna naon sirah eta mayit kusaha ku Bahrom al Ajami wadafanahu tah dipisahkeun anu ditembus bari cicing sampai dina polo namah dina otak namah dikuburkeun deui anu tadi mah dialung-alungkeun teu dikubur ieu mah anu kira-kira naon kira-kira ditojos asup terus cicing ieu iteukna dina tengah-tengah otakna maka ieu hulu mayit sirah mayit teh dikubur deui tah ieu Hasan Bisri teh ningal kalakuan Bahrom kitu kaget sampeurkeun we pasaal tu saur Hasan Bisri pasaal tu terus we nanyakeun kuring huka ieu Bahrom andalika tina tingkah eta ngagalian mak kuburan terus sirah mayit ditarojosan ayeuna tembus dialungkeun nu teu kacolok sama sakali dialungkeun dicolok tembus tapi tungtungna teh henteu parat tapi dina tengah-tengah polo diciuman terus di ruang deui nah pangna kitu ditanyakeun ku Hasan Bisri teh naros Hasan Bisri kuring nanya ka ieu kalakuan Bahrom kumaha jawab Bahrom pakola cek eta Bahrom ammal ladzi anapun ari anu tanpudu tembus pihi dina ieu ladi
naon al aso ieu itek atau tongkat minal udhuni tina ceuli ilal udhunil ukhra kana ceuli nu hiji deui kumaha ieu pangna tadi dialungkeun ieu sirah mayit ditojos tembus sampai tina ceuli kana ceuli deui bahwa ari nu tembus kitu bahwa maka ari ieu jalma teh alladzi eta anu sami'a sok ngadenge ieu ladzi an-nasihata kana nasihat wal qaulal haqqi jeung wal qaulal haqqo jeung kana omongan nu bener ngan pada hola asup ieu nasihat jeung omongan nu bener teh pi udunin dina hiji ceuli wa kharaja jeung kaluar deui ieu nasihat jeung omongan nu bener minal udunil ukhra tina ceuli nu hiji deui walam yaqra jeung tetep ieu nasihat jeung cariosan anu hak teh fi dimagihi dina otakna ieu jalma walam yahud jeung teu nyokot ieu jalma huma kana ieu nasihat jeung omongan pala khaira maka teu aya alusan eta tetepihi di ieu jalma anu naon itu. Jadi kenapa pangna dipiceunan ketika ditojos tembus tina ceuli kana tembus ceuli hiji deui berarti cek ieu bahrom ieu jelema ieu mayit teh baheulana keur di dunyana emang sok ngadengekeun kana nasihat sok ngadengekeun kana omongan anu bener ngan asup tina ceuli katuhu kaluar tina ceuli kenca teu aya nu napel teu aya nu euteup teu aya nu cicing dina otakna henteu nyokot tina nasihat nu bener teu nyokot kana nasihat jeung omongan nu bener berarti ieu jelema teh eueuh kaalusanana cek eta bahrom matak si sirahna ieu mayit teh dialungkeun teh dikubur deui ku saha ku ieu bahrom. Wa amal ladzi sareng anapun ari anu latan puduh teu tembus pihi dina ieu sirah dina uduna ieu mayit aslan sama sakali bahwa maka ari ieu man ieu jalma ieu mayit teh alladzi eta anu lam yasma anu tara ngadenge ieu jalma huma kana ieu nasihat jeung omongan lisuglihi karena sibukna ieu jalma bimuradi nafsihi sibuk ku maksud nafsuna ieu jalma wa sahwatiha jeung sahwatna ieu jalma pala khaira maka teu aya kaalusan eta tetep pihi dina ieu di ieu jalma. Jadi ketika aya kenapa tadi aya sirah mayit anu naon ditembus tina ceuli ka ceuli deui sampai parat dipiceun ternyata eta jalma ngadengekeun mah ngadengekeun nasihat jeung omongan ngan teu aya nu napel jadi eueuh kaalusan. Aya deui anu dipiceun teh sirah mayit ditojos teh teu tembus sama sakali teu teurak teu tembus tah eta teh nandakeun hirupna ieu jalma teh berarti manehna sama sakali tara ngadengekeun kana nasihat tara ngadengekeun kana omongan anu alus omongan anu bener berarti manehna mah naon pangna tara ngadengekeun nasihat jeung omongan nu bener sabab manehna sibuk dirina ku pamaksudan nafsuna sibuk dirina ku kahayang dirina jeung ngagugu kana kahayang syahwat dirina ieu jalma tah jalma nu kitu mah nu sama sakali tara daek ngadengekeun nasihat jeung tara ngadengekeun omongan nu bener pala khaira pihi saur ieu bahrom ieu mayit teh baheulana keur di dunyana keur hirupna eueuh kaalusan da tara daek ngadengekeun nasihat. Katilu anu ditojos sampai tembus tapi henteu parat kana ceul hiji deui cicing di tengah-tengah otakna. Wa amal ladzi sareng anapun ari anu qarrat anu tetep naon al-usa ieu ieu fi dimagihi dina otakna ieu jalma bahwa makaria jalma alladzi eta anu akhoda anu nyokot ieu jalma an-nasihata kana nasihat wal qaulal haqqo jeung kana omongan anu bener wasabata jeung tetep ieu nasihat jeung omongan anu bener fi dimaghihi dina otakna jalma bahwa makaria jalma teh al maqbulu eta nu ditarima indallahi mungguh Allah paakbilu maka nyium kuring ku ka ieu sirah mayit tadi wa adpinu jeung ngubur kuring hu ka ieu sirah mayit tah saur ieu saha ieu bahrom ketika aya sirah mayit ditojos tembus tapi teu parat kana ceuli nu siji deui
hanya tembus cicing semet otakna berarti gambaran ieu mayit ieu sirah mayit teh baheula manehna sok ngadengekeun nasihat, sok ngadengekeun omongan nu bener, bari dicokot ieu nasihat jeung omongan nu bener teh tetap cicing dina otak manehna terus weh ditarima ieu nasihat jeung omongan nu bener teh tah sirah nu kieu ku Allah bakal ditarima ieu jalma maka kukuring sok diciuman ieu sirah mayit nu tadi teh nya dikuburkeun deui da sirah mayit anu bener sok ngadengekeun nasihat. Teraskeun Hayatul Qulub. Warwa sareng ngariwayatkeun sa Ahmadu Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslimun Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wa Tirmidzi sareng Imam Turmudi wa Ibnu Majah sareng Ibnu Majah an Abi Hurairah napi hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu kama fil jami sogir sapertikeun perkara nu aya dina kitab jami sogir qala ngadauh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh sa Allah taala qala ngadauh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tos ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala a'dadtu nyawiskeun kami saur kanjeng Rasul ai hayyatu tegasna cawis-cawis kami nyawiskeun kami pihi dina ieu hayatu pihi etap dina lapad hayatu dalilun nari aya dalil ala annal jannata kana sanyana surga makhluqatun eta anu didamel al ana ayeuna kada kitu qala nyarios hu kanada saha al Munawi Imam Munawi li ibadis sholihin ari surga teh dicawiskeun adadtu li ibadis sholihin peukeun pirang-pirang hamba kami as-sholihin anu saroleh. Jadi saur Allah adadtu li ibadis sholihin nyawiskeun kami li ibadis sholihin pikeun pirang-pirang hamba anu saroleh. Ai alqaimina tegasna jalma nu ngadegkeun kabeh bima kana perkara wajaba anu geus wajib ieu ma alaihim ka ieu ibadis sholihin min haqqil haqqi tina hakna anu hak tegasna Gusti Allah wal khalqi sareng makhluk ma kana perkara la ainun ta aya panon roat anu pernah ningali ain ae ma tegasna kana perkara la roat nu teu pernah ningali naon al uyunu pirang-pirang panon kulluha tegasna sakabehna uyun fa inal aina maka sanyana lapad ain pisiakin napi dina giringna napyu tufidu eta maidahkeun ieu ain al istigraqo kana istigraq nameakeun wa misluhu jeung eta pantarna ieu ain qauluhu ari dauhan Kanjeng Nabi wala udhunun samiat sareng teu aya ceuli nu pernah ngadenge tanwinu ain bitanwini ain kalawan ditanwinan lapad ain wa udhun sareng lapad udun warwiya jeung diriwayatkeun bipatihima kalawan dipatahkeunana lapad ain jeung udun wala khotorun jeung teu aya kreteg hate ala qalbin basyarin kana hatena manusia maknahu ari manana eta hadis Nabi annallaha ta'ala eta sanya Gusti Allah ta'ala adharo eta nyimpen Allah fil jannati di surga minan naimi tina pirang-pirang kanikmatan wal khairati sareng pirang-pirang kasayan wal ladzati sareng pirang-pirang kalejatan malam yatli salagi henteu kana perkara lam yatli anu henteu pernah ningali alaihi kana ieu mah saadun seseorang oge minal khalqi ti makhluk bitorikin kalawan hiji jalan minaturuki tina pirang-pirang jalan maksadna Rasulullah Kanjeng Rasul kantos ngadauhkeun dauhan Rasul ngadauhkeun dauhan Gusti Allah saur Allah bahwa a'adtu li ibadis sholihin kami mempersiapkeun nyawiskeun mempersiapkeun keur hamba-hamba kami nu saroleh naon nu disiapkeun teh anu disiapkeun teh nyaeta surga teh nu disiapkeun surga nu mana gambaran surga teh la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotorun qalb wala qalbun khotorot
teu surga teh nyaeta teu aya hiji soca nu kantos ninggal keaslianna akhirat, keaslian surga, moal aya hiji cepil nu kantos ngupingkeun keaslianna eta surga. Jeung deui moal aya kareteg hate basarun karetegna hiji jalma anu bisa ngabayangkeun kana keaslian eta akhirat, keaslian surga. Tah Allah nyiapkeun keur ibadi sholihin hamba-hamba Allah anu saroleh nyaeta surga. Mana di ieu surga teh pirang-pirang kenikmatan, pirang-pirang kasayan, pirang-pirang kelejatan nu bisa moal bisa dibayangkeun kaendahanana itu surga, moal aya nu pernah ningali kaistimewaan sareng saena ieu surga, moal aya nu pernah ngupingkeun hiji ceuli saha bae oge anu kantos ngupingkeun kana keaslian ieu surga. Mudah-mudahan urang dilebetkeun ka surgana Allah termasuk golongan ibadi sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ilam kanyahokeun ku anjeun anna lil abdi salah satu umurin. I'lam kanyakeun ku anjeun anna lil abdi eta sanyana pikeun hamba salasu umurin ari aya 3 pirang-pirang perkara. Hiya ari ieu umur asnapun hasanatuhu eta pirang-pirang asnaf, pirang-pirang golongan kasayanana itu umur. Wahya hari itu umur teh amalu qalbihi eta amal hatena ieu abdi. Jadi ayat 3 perkara golongan pirang-pirang golongan kasayanana hiji hamba, hiji jalma. Mana aya kasayan jalma 3 perkara teh hiji amal hatena ieu jalma. Waya amal hatena jalma. Bahwa ari amal hate teh atas liku eta bener. Wahwa la yaro wala yasma bal ya'lamu. Wahwa ari amal hate mah la yuro moal bisa ditingali ieu tasdik. Wala yasma jeung moal ngadenge ieu tasdik bal ya'lamu balik ta apal. Jadi hate mah ngayakinkeun ngabenerkeun hate mah jadi moal bisa ditingali ku batur, hate mah moal bisa didenge ku batur, moal bisa dikanyahokeun ku batur. Ngan bal ya'lamu hate apaleun hate mah. Jadi aya amal hate hiji tah di manusia teh. Jadi golongan-golongan kasayan di hiji jalma teh hiji amal hate. Kadua kasayan teh anu tilu teh nomor kadua wa amalu lisanihi. Amal lisanai abdi. Amal lisan, kumaha amal lisan mah panari hate mah selalu dikir malain nu apaleun, malain nu ngadengieun, tapi jadi malain nu apaleun, malain nu ngadengieun hate mah. Berbuat saena ieu hate. Kadua aya amal lisan. Ari amal lisan mah wahwa ari amal lisan mah yusmau eta bisa kadenge. Ketika lisan saha bae keur beramal perbuatan amal kasayan kakuping itu kadenge. Terus katilu wa amalu adaihi. Amal pirang-pirang anggota badana ieu abdu. Nah, amal perbuatan anggota badan. Ari amal aldo mah amal anggota badan mah wahwa ari abdu teh yaro. Yuro eta bisa ditingali amal anggota badan mah katingali ungkedna katingali gerakanana. Jadi aya amal hate, aya amal lisan, aya amal anggota badan. Berarti amal hate mah moal kanyahoan ku batur, moal katingali ku batur, moal kadenge ku batur. Aya 2 amal lisan mah kadenge. Aya deui amal anggota badan mah bakal katingali. Fa idza ata al abdu bihadil asya amalan solihan, maka di mana-mana datang sal abdu hiji hamba bihadil asya ikana ieu pirang-pirang perkara amalan solihan kana amal soleh, yaj'alu maka ngajadikeun saha Allahu Gusti Allah li masmuihi
kana nu didengena ieu ku jalma ma kana perkara la udunun teu aya ceuli samiat anu pernah ngadenge ieu ceuli wali murihi jeung pikeun jalma anu ditingalina ieu ku ieu jalma ma kana perkara bakal dibere makana perkara lain anu teu aya panon lainun teu aya panon roat pernah ningali ieu panon. Jadi cek tadi aya amal hate, amal lisan sareng amal anggota badan. Ketika jalma ngalaksanakeun pirang-pirang perkara nu tadi teh nu tilu teh kana amal kasolehan, maka ke ku Allah bakal dijadikeun pangdengena ieu jalma, dibere ku Allah pangdengena ieu jalma mala udhunun samiat, bakal dijadikeun ku Allah dibere perkara tegasna kenikmatan ieu perkara nu teu pernah ngadengekeun ieu ceuli sapertos di akhirat surga moal aya nu pernah ngadengekeun keaslian ieu surga. Ketika manehna berbuat amal soleh teh misalnya berbuat amal soleh ku anggota badan, pan perbuatan amal ku perbuatan anggota badan mah bisa katingali tah wali muraihi pikeun jalma anu sok ditingali perbuatanana ku anggota badan, maka ku Allah bakal dijadikeun engke bakal dibere ganjaran mala ainun roat, dibere ganjaran anu teu pernah ningali ieu panon, tegasna mah dilebetkeun ka surgana Allah, ai surgana Allah can aya jalmi nu pernah kantos ningal keaslian ieu surga. Terus wali amali qalbihi jeung pikeun amal hatena ieu abdi ma dijadikeun ku Allah ma kana perkara la khotor anu teu aya kereteg ieu ma ala qalbin basyarin kana hatena manusia. Cek tadi ketika jalma beramal soleh nate ku amal hate dikrullah we selalu dikir ka Allah wah nu apaleun pan dikir ku hate mah tah make ku Allah ya jalma nu selalu dikir ku hate hatena selalu beramal soleh maka ku Allah ieu jalma bakal dibere kenikmatan nu teu pernah bisa dibayangkeun ku karetegna hiji manusia anu bisa ngabayangkeun kana naon keaslian eta perkara seperti surga moal bisa dibayangkeun kumaha hebatna indahna nikmatna ieu surga moal aya nu bisa ngabayangkeun hate manusia saha bae oge. Tah jalma nu selalu dikir ka Allah ku hate maka engke ku Allah bakal dibere naon kenikmatan anu nikmat ieu nu teu bisa dibayangkeun ku hate. Fa'alal abdi maka misti ka hiji hamba aywadziba kana yen ngalanggengkeun ieu jalma hamba ala taati kana pirang-pirang taat. Takulantaran kitu amal teh aya tilu, aya amal ku hate, aya amal ku lisan, aya amal ku anggota badan. Atuh keur urang selalu sebagai hamba Allah kudu ngalaksanakeun ngalanggengkeun kana taat-taat, kana kataatan ka Gusti Allah. Naon margina li annallaha karna sanyana Allah la yanqusu syai'an eta henteu ngurangan Allah syai'an kana hiji perkara oge min ujuril hasanati tina pirang-pirang ganjaranana kasayan bal yu'ti balik tamaparinan Allah al jannata ka surga wa darajati sareng kana pirang-pirang darajat. Kumargi gitu urang mesti kudu ngalaksanakeun midamal kataatan ka Gusti Allah margi sanyana Allah eta teh moal ngurangan kana hiji perkara oge tina ganjaran pirang-pirang kasayan. Ganjaran sagede kumaha bae moal dikurangan ku Gusti Allah, bahkan Allah bakal maparinan ganjaran nyaeta dilebetkeun ka surga engke jalma nu beramal kasayan oge Allah bakal maparinan pirang-pirang darajat anu mulia ka jalmi anu taat ka Gusti Allah. Teraskeun sananiatun ruya diriwayatkeun an Hatim al-Jahid katampi ti Hatim al-Jahid annahu sanyana Hatim qala nyarios Hatim man idda'a man ari sing sajalma idda'a eta ngaku ieu man hubba maulahu kana cinta ka pangeranna ieu man min ghairi wara'in barinah henteu apik bahwa makari ieu man teh kadzabun eta bohong
Wa man sareng ari sing saja ma idda'a anu ngaku ieu man duhulal jannati hayang asup ka surga min ghairi infaqi malin tina henteu ngainpakeun hartana bahwa makari ieu man kadzabun eta bohong. Saur Hatim Az-Zahid, Hatim Az-Zahid nyarioskeun sing saha jalma anu ngaku dirina cinta ka Gusti Allah tapi manehna henteu apik. Henteu apik. Kok ngaku cinta ke Allah tapi kenyataan teu apik, teu apik di dia teh aya doraka beres, kamaksiatan beres, haram beres. Berarti henteu apik dina ngalakukeun naon? Dina ngalakukeun amalna. Berarti eta jalma ngaku cinta ka Allah na teh bahwa kadzabun ieu jalma teh bohong. Kadua, saur Hatim gene, waman idda'a duhulal jannah min ghairi infaqi malin bahwa kadzabun. Jalma ngaku hayang asup ka surga, pengakuan mah setiap jalmi hoyong lebet ka surga, ngaku hayang asup ka surga tapi kenyataanana koret taradaek infak sodakoh ku harta. Berarti ieu jalma nu ngaku hayang asup ka surga na teh bahwa kadzabun eta jalma bohong hayang asup ka surgana. Katilu, waman idda'a waman sareng ari sing sajalma idda'a anu ngaku eta ngaku ieu man hubban nabi kana cinta ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati tina henteu nuturkeun sunnahna bahwa makari jalma kadzabun eta bohong. Katilu saur Hatim sing saha jalmi anu ngaku cinta ka Kanjeng Nabi tapi manehna henteu nuturkeun teu nurutan kana sunnahna Kanjeng Nabi berarti ieu jalma kadzabun pengakuan cinta ka Kanjeng Nabi na teh bohong. Kaopat, waman idda'a waman sareng ari sing sajalma idda'a eta ngaku ieu man hubba darajati kana cinta kana pirang-pirang darajat min ghairi suhbati tina henteu rerejengan ma'al fuqara'i sartana pirang-pirang jalma fakir wal masakini jeung pirang-pirang jalma miskin bahwa maka ari jalma kadzabun eta anu bohong. Kaopat, sing saha jalma anu ngaku dina dirina teh ngaku kuring teh resep hayang ningkat derajat pandangan Allah, hayang diangkat derajatna ku Gusti Allah terutama angke di akhirat, tapi dina kenyataanana manehna mung rerejengan jeung jalma anu palakir, mung babarengan jeung jalma-jalma anu miskin, bahwa kadzabun maka eta jalma pengakuanana teh bohong. Nauzubillahi min dzalik. Kesimpulan atuh lamun urang ngaku hiji tadi ngaku cinta ka Gusti Allah berarti dong bener ngaku cinta ka Allah mah dina kenyataan urang kudu apik. Kadua, urang lamun ngaku cinta ka hayang asup ka surga, ngaku hayang asup ka surga berarti dina kenyataanana urang kudu daek infak sedekah jariyah. Katilu, lamun jalmi ngaku bener ngaku cinta ka Kanjeng Nabi berarti urang kudu nuturkeun sunnah Kanjeng, nurutan sunnah Kanjeng Nabi. Kaopat, lamun jalma ngaku cinta kana darajat hayang diangkat darajat ku Allah berarti ieu jalma kudu resep rerejengan campur gaul jeung jalma anu fakir jeung jalma anu miskin. Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan di tenaina cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Mangga tutup sasarangan ku doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.